Kitu Allah mah. Ini lamun kurang nganu ka Gusti Allah teh pun tentunya rasa teh dijabah we padahal carana Allah ngaijabah doa teh dikeretekeun manehna getol ibadah. Ini lamun ayeuna urang keur ka dieu angkat ka majelis salim jauh dibuju getol ini. Eta teh keur rek diijabah doa. Eta teh non buka panto ijabah doa. Para geus ijabah doa Gusti Allah teh. Da urang pan ngada ka Gusti Allah mada umum pan hayang rezeki. Da teu aya jalmi yang getol tahajud. Aya ieu nu getol ngada ka Gusti Allah hayang getol doa. Aya jalmi ngada ka Gusti Allah hayang getol maca Quran. Teu aya. Di mana aya jarang. Jalmi mah minta Gusti Allah umum da rezeki. Dina salat Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni. Dua salat Rabbi firli deui warzuqni deui. Nah salat tahajud salat rezeki deui. Dina dua rezeki deui hapan cek Gusti teh cek urang teh. Nah Gusti rezeki teh datang-datang wae capek ambil. Maka kitu maka dari jawab tah urang teh nu Gusti Allah teh di pasan kita ditembongkeun Gusti Allah nang heula ibadahna heula. Sabab urang mah can kantos siap nampi pamasihan di Gusti Allah, rezeki pamasihan di Gusti Allah, upami can ditaplakan iman. Taplakan heula iman. Da Allah ge gampang masihan pun payapun Gusti Allah mah. Rek masihan ka orang triliunan, rek emas ke sadana gampang Gusti Allah. Ngan urang siap atawa henteu. Rumaos can siap urang nampinya. Dan juga tadi mereka pangausan kadieu di jalan aya rencangan nin kadieu heula nyimpang heula urang ngopi heula tenang pengajinya ieu aya duit 5 juta nyata ngaos moal aya duit 5 juta kemudian 5 miliar eta nu nandakeun naon jalmi teh kulit neangan agama leungit tah kulantaran aya naon aya dunia. Tapi lamun nama dunia na agama na kos aya kieu tah imana Allah kan masihan teh rezeki ka urang yang mau mencankeun kana agama urang pantes sakedik jalmi dunia na seueur tepikeun ka poho salat poho puasa ka hayang Allah mah umat pek anjeun diberi rezekina tapi salat masih tenang pati puasa masih yang dilaksanakeun di mana boga rezeki leuwih anjeun sok zakat di mana anjeun semua rezeki anjeun ngalaksanakeun haji jeung umroh. Pantes sakali jalmi can bisa ngalaksanakeun umroh can bujeng haji, can daftar acan. Padahal duitna geus loba. Ratusan juta bahkan miliaran. Pantes sakali begitu. Ari ka Australia ka Amerika mah unggal bulan tapi ka Mekah mah can pernah. Bulan naon? Sieun. Sieun naon? Sieun pae. Jadi marokan mau teh naon aya di Mekah. Aya rasa kasieun da umum ibu. Jalmi rek angkat umroh mah da arba kasieun. Bijana cilamun di Mekah dibales eta teh gitu. Padahal kami bolak-balik ka tukang ka Mekah jeung dokter gigi. Kan dokter gigi tukang nyaputan gigi, maos. Ditu ada suka dicabutan huntuna. Dicabutan huntuna biasa. Atong sieun bari ngalaksanakeun ibadah kaditu katana suci. Tong sieun dosa urang no. Sieun dibalas Gusti Allah. Dan dibalas oge eta teh dihampunkeun dosa ku Gusti Allah di alam dunia. Saatan di akhirat dibalas ku Gusti Allah di dunia di Mekah. Nyata eta saur Kanjeng Rasul man fariha bi Ramadan haramallahu jasadahu